Gitu geningannya nge-slice daging teh besti carana teh. Lamun ti arah KBP mah ieu teh pokona teh lurus terus teh belok kanan, tangke aya pertigaan belok kiri besti lurus we nya tah saeutik deui di dinya teh langsung clek we teh di depo daging Padalarang. Sekilas mah teu arapal cenah sangkana teh ieu teh pabrik, ieu teh toko daging besti anu ngajual berbagai macam frozen food. Pokona mah ieu mah komplit keur euforia tahun baruan mah besti. Tempatna geunaheun luas geus kitu ber-AC jadi moal pagelek-gelek mun balanya teh jeung moal hareudang kebeku bau kesang besti. Tah keur tahun baruan mah di dieu teh nyadiakeun paketan anu sesuai jeung budget urang. Teuing saha pencetus mimitina besti lamun tahun baruan teh make daging barbeque da baheula mah jagong bakar paling oge tapi ayeuna mah aya kemajuan besti kana dagingnya protein atuh ieu teh. Selain hargana terjangkau, geus kitu kebersihanna terjaganya anu pasti mah di dieu teh dijamin halal 100%. Bukana ti jam 8 nepi jam 6 sore lamun Minggu jam 8 nepikeun ka jam 4 sore. Tah biasana toko-toko kieu teh tara nyadiakeun toilet atau musola besti tapi di dieu mah nyelenang-lening moal jari jipen jadina teh. Warga KBB dan sekitarnya bisa langsung meuli ka dieu atau bisa dipesan lewat online oge available di marketplace-nya.